Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanifu rahimahumullahu ta'ala fi kitabihil karim babul mubtada'i wal khobari. Ari ieu eta bab bade mertelakeun mubtada sareng khobar. Al mubtada'u ari ngaran mubtada eta huwa ari ngaran mubtada al ismu nya eta isim al marfu'u anu diropakeun al ari anu kosong anil awamili tina pirang-pirang amil al labdiyati anu bangsa lapad. Wal khobaru jeung ari khobar huwa eta ari ngaran khobar teh al ismu nya eta isim al marfu'u anu diropakeun al musnadu anu disarandekeun ilaihi kana mubtada. Nahu kolika contohna seperti ucapan anjeun jaidun ko imun lapad jaidun ko imun. Jaidun ari ki jaid ko imun eta anu nangtung. Jaidun tarkibana jadi mubtada, ko imun tarkibana jadi khobar. Logatna jaidun ari mubtada logatna ari, ko imun logatna eta. Wa jaidani ko imani jeung lapad jaidani ko imani. Jaidun jaidani ari ki jaid dua, ko imani eta anu nangtung dua nana. Jaidani tarkibana jadi mubtada. Mubtada wajib ropa. Ciri ropana dapat jaidani ku alif ku sabab kalimahna isim tasniyah. Ko imani tarkibana jadi khobar. Logatna make logat eta. Ko imani eta anu nangtung dua nana. Khobar wajib ropa. Ciri ropana ku alif ku sabab kalimahna isim tasniyah. Wajaiduna ko imuna jeung lapad jaiduna ko imuna. Wajaiduna jeung ari ki jaid loba, ko imuna eta anu nangtung loba kabehanana. Jaiduna tarkibana jadi mubtada logatna ari. Jaiduna ari ki jaid loba, ko imuna eta anu nangtung kabehanana. Anu make logat eta tarkibana jadi khobar. Khobar wajib ropa, mubtada wajib ropa. Jaiduna ropa, ciri ropana ku naon ku wau ku sabab kalimahna jamak mudzakkar salim. Wa mubtada'u jeung ari mubtada teh kismani eta kabagi kana dua bagian. Zahirun tegasna kahiji mubtada isim zahir, wa mudmarun jeung kaduana mubtada isim domir. Padzahiru jeung ari padzahiru ta ari mubtada isim zahir ma eta perkara contoh takodama anu geus ti heula naon dikruhu dituturna itu ma. Contoh mubtada isim dhohir teh nyaeta sapertikeun lapad jaidun ko imun, jaidani ko imani, jaiduna ko imuna eta mubtada isim dhohir. Wa mudmaru jeung ari mubtada isim domir isna asyara eta aya 12. Wahia jeung ari anu 12 teh ana kahiji lapad ana hartina kuring, wa nahnu jeung lapad nahnu hartina kuring sarerea, wa anta jeung lapad anta hartina anjeun hiji lalaki, wa anti jeung lapad anti hartina anjeun hiji awewe, wa antuma jeung lapad antuma hartina anjeun dua lalaki atawa anjeun dua awewe, wa antum jeung lapad antum hartina anjeun pirang-pirang lalaki, wa antunna jeung lapad antuna hartina anjeun pirang-pirang awewe. Wa huwa jeung lapad huwa artina hiji lalaki, wa hiya jeung lapad hiya artina hiji lalaki, wa huma jeung lapad huma hartina dua lalaki, wa hum jeung lapad hum hartina dua awewe lalaki lobaan, wa hunna jeung lapad hunna artina awewe lobaan. Nah kolika seperti contoh ucapan anjeun ana ko imun lapad ana ko imun. Ana ari kuring, ko imun eta anu nangtung. Ana tarkibana jadi mubtada logatna make logat ari. Ko imun eta anu nangtung. Ko imun tarkibana jadi khobar. Wa nahnu ko imani jeung lapad nahnu ko imani. Nahnu ari kuring sarerea ko imu nahnu ko imuna nahnu ko imuna. Nahnu ari kuring sarerea ko imuna eta anu nangtung sadayana. Wa ma jeung perkara contoh asbaha anu nyarupan ieu ma dalika kanu ditutur bieu.
Wal khobaru jeung ari khobar kismani eta kabagi kana dua bagian. Muprodun kahiji khobar muprod wa goeru muprodin jeung kaduana khobar goer muprod. Pamuprodu ta ari khobar muprod nahu jaidun ko imun sapertikeun contoh lapad jaidun ko imun. Jaidun ari ki jaid ko imun eta anu nangtung. Wa jaidani ko imani jeung lapad jaidani ko imani. Jaidani ari ki jaid dua ko imani eta anu nangtung dua nana. Wa jaiduna jeung lapad jaiduna ko imuna. Jaiduna ari ki jaid loba ko imuna eta anu nangtung kabehanana. Wa gairul muprodi jeung ari khobar gair muprod. Arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Ajaru wal majruru kahiji tegasna jar majrur. Wa dorpu jeung kaduana dorob. Wa fi'lu ma'a fa'ilihi jeung fi'il sarta fa'ilna itu si fi'il. Wal mubtada uma khobarihi jeung mubtada sarta khobarna itu mubtada. Nah kolika sapertikeun contoh ucapan anjeun jaidun pidari wa jaidun indaka wa jaidun koma abuhu wa jaidun jariyatuhu zahibatun. Jaidun ari ki jaid, jaidun fidari, jaidun ari ki zaid pidari eta tetep di jero imah. Jaidun tarkibana jadi mubtada, mubtada wajib ropa, ciropana kudoma kusabab kalimana isi mufrad. Pidari tarkibana jadi khobar, khobar tina lafaz jaidun. Khobar non ieu khobar goer mufrad terdiri tina jar jeung majrur. Mana rupana jar pi, mana rupana majrur adari. Jadi pidari teh khobar jumlah disebutna teh. Khobar goer mufrad jar jeung majrur. Wa jaidun indaka jeung lafaz jaidun indaka. Jaidun ari ki jaid, indaka eta tetep di jero imah. Indaka tarkibana jadi khobar tina lafaz jaidun. Khobarna khobar goer mufrad. Dorob. Wa jaidun jeung ari ki jaid. Lanjut wa jaidun jeung ari ki jaid koma abuhu. Koma eta geus nangtung saha abuhu bapana itu jaid. Jadi koma abuhu teh eta tarkibana jadi khobar goer mufrad tina lafaz jaidun. Jaidun ari ki jaid koma eta geus nangtung saha abuhu bapana itu jaid. Jumlah fi'il jeung fa'il tina lafaz koma abuhu jadi khobar tina lafaz jaidun. Wa jaidun jariyatuhu zahibatun. Jaidun jeung ari ki jaid jariyatuhu eta ari abidna itu jaid, dahibatun eta anu mabur. Babul awamili ada khilati alal mubtada'i wal khobari wallahu a'lam bissawab.